Iya di budak mah kamana ya ningali budak mah tuh. Eta mah maneh. Alhamdulillah karena adanya sorana ge geus bungah uing mah. Ya Allah ya Robi ya indung ditinggalkeun. Ya kamana? Asia bedegong. Kadieu siapa kakolot teh kitu. Wah, ulah hae lamun pake jual tidinya. Atuh mah. Ese jalan. Ya Nonton saktipu marali. aturan itu epot hari epot di mana? Ini dia mah. Hah? Ini kan yang daftar ka dieu ka Ibu Ning. Oh atuh sok atuh ya mana dia hese jalana? Atuh mah. Hei, eta kuburan eta. Hei, kuburan ieu teh. Kuburan. Ngaledek eta. Yeuh, mate boga masalah naon jeung maneh. Aneh indung maneh mah eta kuburan. Ah, astagfirullahaladzim. Mak, ada mah kali atuh mah. Lain disaokeun cenah teh. Lain ieu masalah deui wae eta tah. Mak, cilik kana umur atuh. Ieu mah we disaokeun jeung mah. Dibalik jual seteh. Dibalik sasalamanana. Maksudnya anu ieu maneh. Nama kan sasalaman mak dibalik. Tah, mantakan kudu sakola teh kitu. Lain masalah sekolah seteh. Maneh suntanganna dibalik. Sok ka dieu balik ka dieu salaman. Lain ka inung ka dieu. Itu Dibalik sana. Ya teh. Maneh kades. Kakak lu seteh. Innalillahi wa inna ilaihi Lu pengen daripada mawon sih. Kalahi tinggal nyapa tadi teh nyangan kuat geus balalang kuring buat kaditu kadieu. jadi tinu manehnya. Alhamdulillah sepanggih. Ieu teh anak emak. Miripnya. Hah, mirip. Mirip Tokyo. Mauku masalah mirip monyetnya. Penakut sama kain dong teh. Si sauman situ. Buat ari kakoplot ulah gitu. Kalau lain koplot itu situ. Akurat mah, kuy mana pasti itu pantas lah. Pantas ieu mah emang tiba heula ge pantas. Pantas naon situ. Dipaehan. Lain ya. Kuy mah yang daftar ka dieu. Mantakan oge kumaha teh disusulan ieu teh. Tadi teh diangan potnya diangan emak karak datang daftar ka dieu. Ari tadi mama teh ditutuyun ku manehna. Ditutuyun di ditu. Oh, bari hayu di bebenyi. Di bebenyi tanah teh. Dikatali kutak mau. Siapa? Wih, teh ngarek datang ke sorangan kamu nih tadi terima.
moal ditarima kuat ari ngaran-ngaran ayeuna arek asup ka hiji sakola pahiji kudu diantar ku ibu ramana atuh teu aya cenah ibu ramana atuh ku ninina ninina teu aya ku mamangna mamangna teu aya geus asup pegang jero kula wah tah ieu epot mantakan mah epot hayang ka dieu teh bunga hate mah nyawe teh bunga naon bunga sama beunghar dewasa dewasa dia epot lain ka dieu teh sabeuna mah teh munganteun nah setempat teh mau ngatur paling arek daftar meureun tapi kan mate punya sedikit masa lalu jeung sahat jadi ieu mah ada asa siapa dia iya orang dia eta teh sabenerna mah bapak maneh di dieu bapak ini parek hayangnya mah teu ari mate inget kene ari kana ngaranna kana ngaran mah inget kene heeh saha ngaranna ari wajah sok sila da sabaraha puluh tahun oh sila mah teh papanggihnya ngaranna saha mah ngaranna teh Dudi piraku setep Dudi bogoheun tak manon lahirna tinggal bonggona Kui mah nya oge budakna tapi kui mah kaumnya ka Pak Dudi kunaon ulah daek apa kui mah jika kuntilanak ya aja Pak Dudi kepala sekolah naon cenah cenah mah dialah banget mah jika kuntilanak yang penting rasanya masih enak cenah Pak Dudi masih nyedot aduh ampun tapi aya nu hayang nu rada ngora ka mah saha hayangan mah karena teh Acep wih Acep kata guru cek mate kieu maaf Acep aku tidak mau menerima cintamu waduh aku sebagai putra oh iya apa tidak mengizinkan kalau Acep diterima nah cenah Acep mah panas asap tidak ada asap kalau tidak ada api asap ngomong hayang dibungut ngomong baleol tak itu mate hayang atuh ke depot teh ka hiji sakola anu pendidikanna anu mayoritasna agama bener mah naon mah sih tadi teuing atuh dareung siapa dia mah MI tadi dia nage MI Madrasah Cicadas MI Cicadas ngampar Cicadas ngampar tapi MI Cicadas mah teh Gusti tadi mana deh pantesan dia mah inung anak ya taruh berat tak gitu naon mah jadi bangga teh marah epot bisa boga sopan santun bener mah nyarios nganteu kasar bener jadi epot jadi murang kali anu soleh mah teh siap matakan naon sih teh mah amin ini kota heulilan tah epot mate hayang epot boga ilmu pendidikan anu sae bener mah nya di dieu mah anu ngajaga ge bapak-bapak guruna ge bertitel punya pendidikan yang baik bener mah bertitel berarti laki ukur bertitel ari awewe oh titelan laki ukur mak mama teu ngarti geus aya mah kapalangka dieu nya ari titel teh tip ayo mah kapalangka dieu sok atuh perkenalkeun heula mak penonton tadi macara perkenalkeun mama terkenal alhamdulillah ngan emang geus terkenal di dieu ieu teh aya telepon naon di ibu sate anu di Mekah teh Bu Neneng telepon ka mak nya cenah mak panajina teh guru agama di Mekah telepon berarti bahasa Arab sama jadi istitolarnya emang mah bisa ih nya eta cek Bu Neneng teh cenah lamun cek bahasa urang mah cenah kade cenah upami dong Papa MI anu di Cadas Ngampar
abdi teh cenah guru di dinya teh ngamulang matakan cenah ajarkeun cenah mapan bisa meureun cenah bahasa Arab cenah aya tuh kira ieu kaceklek tah eta aya bahasa ieu bahasa Arab ibu neneng nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Watariku wacapai watakuyah ya. Ditarik dicapa hanapna aya kuyah. Eta mah sisirina judulin bahasa Arab sih teh. Waduh, itu bener atuh bahasa Arabna. Bener. Nya hampura-hampura teh di popolotot cuman geus salah. Waduh, leuh mane telepon kase popolotot ki aing bogoh meureun. Goreng patut gitu ya Bismillahirrahmanirrahim. Punten di Pak Dudi mana Pak Dudi? Punten gitu ya Allah ya Rabbnya. Ya masalah kan kieu. Tingali. Mirip ka jeung mani. Masalah kan kieu. Mana? Baituni mama buat santo balitungna di kulumpe tuh. Eta mah kahakana. Cuma inung jeung anak gara itu ngapur. Ieu mah kieu puntennya Pak Dudinya. Akan ieu mah madrasah. Heeh, bener mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man kuraisin fil butuni lata. Ieu mah bener jeung rapot. Maka ninnas wa man kusni fitiqara min umakola wa man kusail ghautub min umil kurbataini wa sunnati fil baijuri ajmanil baqlil baladi bidaril butuni aslamut naon eta teh hartina teh mah? Hartina teh naon? Pak Dodi kasepuan ngartos teu? Ngartos teh. Penonton ngartos teu? Da ngartieun seteh. Jadi kudu dihatikeun. Pasar ge aya hartian. Kudu dihatikeun. Jadi lamun dihatikeun ieu anu ngadangukeun sareng Pak Dudi pasti ngarti. Guru-guru Pak Dudi, Bapak kasepuan Pak Haji Nasuki. Pasti ngarti. Kabeh sadayana ngarti. Mudah-mudahan upami tos dihartoskeun sing artinya. Pak Suganda. Pak Suganda. 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 Hartosna. Man kuraisin fil butuni laki. Eta sing saha jalma anu karaos dina beuteungna lapar. Laprim teh lapar. Makan minang. Makanlah nasi. Hejo teh. Wa man gusni fitiqara'i. Sing saha jalma anu ngarasa haus dina tikoro. Min umakola. Minumlah Coca-Cola. Ati siapa tuh minum Coca-Cola ge ceheran loba semua. Aku ge aya. Ceuk maneh hartikeun. Atuh lain hartikeun kana Coca-Cola. Oh, atuh pan hartina ge kitu. Padahal mun dihartikeun eta Padudi teu ngarti. Jadi tidak kode atuh Tidak kode eta punten Padudi punten entong aduh. Misteri entong Padudi entong sabuato da loba. Ulah Padudi ulah. Ulah kumaha teh torojo Coca-Cola di udud henteu. Aduh, hampura ya. Aya. Tuluikeun mah tuh. Era. Ngerakeun ka Padudi lamun henteu teh. Teraskeun Ya ada salit. naon? Wa min umakola piyakuli. Naon hartina teh? Kayak Coca-Cola mah kuyakul. Paksa ikut. Hese atas. Naon deui wae sih. Itu waduh. Heh, Tadi ngau meuli. waduh eta mah. Tulikeun mah. Wa man kusailahu tu. Naon hartina? Sambakan dihatikeun atuh can beres. Wa man kusailahu tu. Jeung saha-saha jalma anu ngarasa hese hitut. Min umil kurbataini. Minum we karbit. Wa sunnati fil baijuri. Sunut pelabah bujur. Ajmanil baqlil baladi. Dijamin bakal ngabret. Bidaril butuni. Dina jero beuteung. Aslamut wa. Selamat mencoba.
penyakit itu nyobaan. Anak kuping. Waduh kira berhenti datang mah Coca-Cola aku mah ambilin Sono Coca-Cola kita. Teka pangi si mati di idor kayak itu gitu. Oh itu. Iya, senang sekali. Oh iya, ini apa teh? Suka kira ini model kia atau model kia mah loba di Cimo, oke? Semangat pakai obral segera ya kan. itu sedang tadi dengan mama neanganku. Rek neangan inung si Epot tadi teh dengan Jadi mak-makan wae. manila teh neangan emaknya. Tuhnya itu mantakan kade lamun arek barang teangan kudu nyaho heula anu arek di teanganna ulah nyaho ngaran kamu rupa. Lain kitu mah tadi teh Epot teh mere cirina hungkul cenah aya talina pegap. Apan geuning kita di dijeng maneh mah papangi bahkan geuning maneh teh maturan mah di kamar mandi. Di beja-beja atuh rahasia eta mah. Mijakeun hareupeun budak mak sumeureun. Apan kena lah ada mama jeung urang dieu mah rek putus jeung maneh ayeuna mah. Tak ieu nu intina mah hayang ngadaguan mak hadir heula ka dieu teh. Arek mimitian ya ti ku takolan calu ngajiro heula. Oh gitu. Heeh, da kudu Jadi nungguan mah heula. emak Atuh lamun nyaho kitu mah di kamari mah ka dieu. Atuh nah. Cekel parabotna. Hah? Parabotna cekel. Pada buat saha? Parabot masing-masing. Mak, Naon? nyekel parabot teh nyekel parabot ieu ada Apa cedek ci dalam cekel parabotna? maksud si dalam parabot ieu, Mak. Lain parabot sayang dok dicekel sih. Naon eta? Ngecrek ih amit-amit sia mah lain cabuk tina kolot. Dor ngare penyakit. Lain penyakit kesrek setieu mah. Eta teh penyakit anu gegetret na awak teh teuy. Eta mah kesrek. Di kesrek mah para ti ibu-ibu digingging ti warung ini. Kesrek mah lamun sare. Kerek mah para ti nyunutkeun udun. Korek mah teu ngadengi. Torek mah teu barang bere. Lakare mah dengan ayam nyaho korek. Kucing asup ka jero liang. Nah, teh nyamuk. Ya, teu gimana? Atuh Salah teh nyamuk. lamun dituluikeun emak nu capek. Kebayalah nya teh sok. Emak sorangan mah loban. Sok tah. Lagi mulai. Naon mah di alat ieu bisa teu make enak. Badudi aing mah diberege mun sarua jeung pangawakan. Lemong. Bisa teu make enak. Hah? Bisa teu. Teu. Ajarkeun. Timbang begitu patut teu belul ini. Ate teh nyaho. Tenyokeun. 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 Tenyokeun mah. Perhatikeun. Perhatoskeun. Perhatoskeun. Perhatikeun. Cepen ku panangan kenca. Panangan kapuri kapunterkeun. Awak kere baekeun saya. Panangan turungtung langsung takok. Atuh dah, anu kieu piraku. Ini sih kepahan. Lain dikadiakeun atuh Pak. Kesrek lain manu kadieu keun ibu-ibu nu kakerejek. Pannya terus meureun saling merasakan. Itu merenang. Ora atuh pun kok. Sok gerak bisa. Oh. Cepeng ku panangan kenca. Panangan katu kepengkerkeun. Awak kere bahekeun. Nang turungtung. Ya, sok ya. Aku Mak teh bareng. Sop ramen. Aing nguruskeun nu karari ieu mah. Ampun otak TBC. Tekanan batin cinta. Wah, wah. Bareng mah, bareng teh jeung musik. Ya.
Naon? Cukup siapa? Ceplak teuing sudah. Baru suku ini dilihat. Baik sekarang sama nih ngarengkana jegang teuing. Eta suku anak buta di cak inu. Nges segala mereka. Boleh.